Aing biasa bae ieu. Saur jeung cai mie doang ge. Leles amat ya wak aingnya. Aduh. Ka magrib gebel keneh dina. Mandi enggeus aing, salat enggeus. Tapi kunaon ieu beuteung lapar bae nya. Apa aing ngembay di kobaknya? Ieu puasa kabaraha minggu sih ieu. Lah, awak aing kuat kuruk ieu jam tangan kuat kendor gitu. Aduh. Aduh, teka tahan ya. Mules jasa. Gara-gara sahur kalobaan ya. Hoi, acak yong, kenaon sih ya? Siya be, kan ngabuburit be. Ngabuburit sesoranganan sih ya. Di tempat raya deh. Curiga aing yo. Pan keur pandemi, jadi ngabuburit temen yang berkerumun. Patuhi protokol kesehatan cuy. Karek ke jam hiji, masa geus ngabuburit? Pan aneh. Curiga aing ya ka Grandong. Kosna keur beranghakan nih nyana. Kene dong. Naon ieu? Datang aya keneh bae. Teu ngarti aing. Alah, pura-pura sia. Sia keur bukber kan? Buka berang-berang. Aing embe gunung, teu percaya jasa ka aing. Teu nyaho awak aing leuleus jasa kieu. Kerjain kau ya. Yo, aya keneh. Nah, gitu ngaku sih ya. Emang saya teu puasa, Mbe? Puasa ya mah. Terus, lamun puasa ndek naon saya nanyakeun aya keneh. Saya nyawa aing meureun. Nyaho naon? Aing mah solider ka babaturan. Jadi lamun saya teu puasa, tenang. Aing aya nu pangarupan. Ieu teu puasa. Sial ya si jelema. Geus maeng puasa teh sahur. Malah pajar kerja jebol di negeri baturan deh kunyana. Nyen iman aing goyang bae. Tangguhan ron sakedong, aing sanggelan. Oh, kajen kebel ge. Yang penting mah balik mau duit sing loba ka. Kan boy geng geus hayang kawin. Isin geus kolot, geus disebut aki-aki bae ku budak. Aisyah ka mana teh? Tumben, geus rapih bener, berang keneh ge. Sebagai RT, aing kudu mere contoh, rapi jeung bersih dong ka warga aing. Bener teh, setuju orang. Cek guru ngaji orang ge, kebersihan sebagian dari iman. Iman pegawai kelurahan lain buy. Atuh eta mah Pak Iman Adit. Moal beres, asal sopo jarwo geus ngobrol duaan ge. Dung, saya boga kenalan awewe teu. Jeung naon teh? Jeung timpal aing dung. Pan aing ge hayang aya nu maturan, buka puasa jeung sahur. Atuh kami be yeuh teh, jeung maturan mah. Bunga amat aing di baturan badot. Pan ieu di RT urang can aya ibu RT na. Pak RT hayangeun kawin meureun dung maksudna mah. Oh dong, ibadah eta dong. Mantuan Pak RT nyaran timpal cek guru ngaji aing ge. Aing dibejaan ku jelema kurang saleter. Bener Sadit. Pinter sa boy. Dung, ayo we ya. Budak-budak hayang kawin sia teh. Aing mah budak ge nafsuna gede dung. Emang sia jeung cai sia tah gede doang, eueuh nafsuan. Ngeunah bae aing disebut eueuh nafsuan. Sok sadek-daek tak ka aing lamun ngomong. Aduh. Kebal amat keneh nya kabuka. Woi, Grandong. Aya keneh tuh. Aya keneh naon sih, Be? Dia keur jebol kan? Ngaku sia. Keur jebol ge. Coga mah tuh sia.
Puasa aing mah, aing teh nyeulah aing leuleus kieu. Ah, bohong sia mah, ulah sok pura-pura leuleus ya. Lamun aing bener batal tak puasa sia. Terus tadi naon tah aya keneh? Atuh aing mah nyogaman sia be. Sia sampe. Nat. Aing ngerjasa sia. Setengah kamari di mana sia? Atuh aing mah mantas ti teh serun meuli baju anyar. Ya be, hebat batur mah geus kabeli baju. Lewat Serpong teh sia kamari. Henteu lah, aing mah kamari mah lewat PDHM tadi itu. Atuh jauh Nat lewat PDHM mah. Lamun lewat Serpong mah dong, macet di taksiuna. Oh si Nat, lamun lewat Serpong mah macet di taksiuna. Kan kamari ge aing kajayan. Kieu sia. Yang jadi puasa ge keur leuleus ge jadi semangat aing ge. Ngomong masalah jayan. Jadi kamari kan di jayan loh. Di jayan. Eta aya jelema kan. Nanyakeun ka kasir kieu. Mbak, ini aeonnya. Sial, lucu jaksa aing ngadengen ceritana. Wis seri sorangan aing. Ih, pajar jelema edan aing seserian sorangan. Wah, kabeneran tuh aya jin dan jun. Ngeusupna di ditu bae aing ye. Jadi mun kanyahoan kuno boga empang, aing teu izin aya baturna. Ron, ngala-kala padaogan yuk yang buka puasa. Sia mah ngajakan ngagoda iman aing bae. Kanyahoan aing puasa ge ieu teu sahur. Jadi lamun ngadenge hakaneun peujit aing aratoheun jasa ieu. Yang penting mah lamun puasa mah niat, Run. Adanya kitu doang ya. Goyang. Atuh niat aing ge. Tapi lamun jam sakieu ngadenge kala padaogan mah tipis niat aing. Aing biasa bae ieu. Sahur jeung cai mie doang ge. Pan make kejo meureun. Atuh make lah, make kejo, jeung lokotok, tempe, tahu, coe daun wedang deur, sambal delan goreng, jeung pais ati ampela di kuah ku cai mie. Enggak sakitu doang aing mah. Abo, puasa gitu mah aing sabulan gak kuat. Mun sahur aja nukos gitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena raon sia di daria. Karena nggoan kala padaogan ragak yo. Parwasan teh sia. Puasa lah boy. Eta harun kunaon leuleuseuan amat. Apa kamari gara-gara dipegatkeun ku Mumuy? Lain eta boy. Lain gara-garana teu sahur puasa. Jadi bawaanna leuleus bae. Boy, ieu jangkek lutung emang diputuskeun ku Mumuy. Oh, Nat, kamari menilih-ilihan ceurikna ge. Cowok lemas ya grandong. Saria amal halees. Gus out nya. Jangan ah. Oi, keur peuting sia sahur jeung naon? Aing kabarangan cung hudangna jadi aing teu sahur. Atuh sia bisa ngising oi. Atuh bisa lah pan aing ge boga bool cung. Maksudna naon anu diisingkeuna? Pan sia teu sahur oi. Atuh sahur ge anu diisingkeun mah tetep bae tai cung. Moal teh kaluarna mantan. Bisa bae oi. Karena mantan itu udah jadi tai buat kita. Canda mantan. Ngomong-ngomong mantan, eta Mumuy kumahanya jeung dampal sendal ceplek. Dampal sendal ceplek saha oi? Eta Harun. Oh, geus resmi putus oi. Nu bener sia cung. Dilanjut moalnya ku Mumuy. Emang kunaon oi? Lamun kunyana moal dilanjut, dek dilanjut ku aing. Nu bener sia oi. Surat-suratna komplit teh nya. Nanaonan Harun mah oi. Bodong. Ih, embung atuh. Ai bodong mah bisa balangsak aing. Oi, sianak ngising apa ndak kongko? Ngising sabari kongko. Gantian atuh, enggak yang ngising di jamban eta. Hatuh ya aing geusan. Bau teh urut sia oi. Sangicung urut aing mah. Kudu meunang aing ieu 5.000 hulu mah kala pangora. Supaya teka kurangan aing carton kamari.
Pokoknya aing bulan puasa ini mah membludak orderan kelapa aing. Ngarorak kabeh yeuh. Duh, mulusnya saing. Duduh ka mana nya? Tah naik kelapa ge koing. Teh, kusorangan bedon. Sial siang ngagetan aing bae. Pantesan rada bau-bau bangke. Elok pae mendot, dempang. Tai sia ta, kos lain teh jelema bau bangke. Sungut sia meureun bau mah. Sungut aing mah moal bau teh, meskipun keur puasa ge. Pada aing mah saur jeung joran lok bawal. Ya elah, kadak saur jeung jeron bawal ge, belagu sebedot. Kudu belagu aing teh ka sia mah. Teh, sini lu duduk. Jeuleu. Di mana teh? Kemari mah di dia jeung aing. Sial si artis sajongkal. Lamun lain bulan puasa, dikerebekeun cek wing tadi empang. Sialan siang ngalalaga aing. Rasa sia teh tah. Mandi empang campur tai sia. Aduh jangan saya bedot. Woi bedot, kamu sia. Suwe bedot. Woi bedot. Run, kokoh kemana iya? Ka dia nyana. Kokoh mah paling keur ngunder, boy. Ngunder naon Run, bulan puasa kieu. Ngunder naon bae nya nama boy. Masuk kirana bisa dihakan yang buka puasa. Yang sorangan saya nyana kumaha sungutna. Hese omnipora mah. Boy, anu ngakan eueuh. Eueuh na ti tadi disabodokeun bae useup aing. Atuh sia deh boy. Ngeuseup bulan puasa. Atuh laukna ge paruasa meureun. Heuh meureun nya. Geus lah aing ngeusupna, kesel aing nu ngakan mah. Mendingan main bola yudak. Sial sama embe. Ih, awak aing keur lulus gini malah ngajak main bola dina aya bae. Piceun bae sia koing lah. Oh gunana. Apa orang ngabuburit bae yudak? Nah, kamari ge ngomong doang, gagal ngabuburitna. Moal pan ayeuna mah aya aing. Run, hayu lemas ya karakter saur sapeting doang ge. Sakumaha jelema tedang 10 tahun. Lain gitu boy. Pan ayeuna judulna puasa enggak sahur. Jadi aing titah pura-pura leuleus bae nyampe ka Anggeus. Pun nyeun naskahna. Ai sia nurut bae. Enggeus ayeuna mah ulah diturut, kumaha cak urang. Oh bener bos, setuju aing. Ayeuna mah bebaskeun bae, bebaskeun. Terus lamun nyana marah kumaha? Nyana kena main. Woi, ngomongkan aing sia. Wih, jelema mana? Oh, kabur.